isuk-isuk aya budak duaan anu dititah piket ku ketua kelasna. Nyaeta si Rahesa jeung si Karisa. Ketua murid eta rada tegas nitah piket ka budak dua eta. Yeuh sapuna si Juan jeung Alvin mah bagian ngepel wae. Tuluy si Juan jeung Alvin datang hari lepangna rada sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juan, Alvin, sok geura piket tuh bisi dicarikeun ka katua kelas. Iya, piket heula. Maneh mah mana? Bukan minta kantin. Dan ayo tuh piket heula. Sudah cinta deh kok orang udah piket pisang. Agan pisan euy. Jelema piket mah disakan. Ulah itu aku adik minum piket mah saja. Ulah mintakeun atuh. Juan pun pergi ke kantin sekolah sambil tidak menanggapi pembicaraan Karisa. Rahesa, kenlah kebijakan we ka katua kelas si Juan teu piket kitu. Iya, karena tapi pada naon? Terus ketua kelas pun datang ke kelas. Katawan juga piket. Ayeuna kemana sih Juana? Tak kantin jajan. Yuk, kita hadir Juana. Tuluy ketua kelas Rahesa, Karisa jeung Alvin mangkat ka kantin yang si Juan. Ayeuna tepat. Mana tita piket malah ke kantin. Aduh, aku minta maaf. Hoream, mana getara piket perbo. Ih, asari, Alma mikir. Geus ayeuna mah mana bayar heula 20.000 ka bendahara. Sok tah, Oke, bye. so Inggris sok geura mayar. Tuluy si Juan mayar ka bendahara. Akhirna si Juan mayar denda ka bendahara sebab teu piket kelas.